nya hap-hap nya geuning kulaan. Tak ari hap-hap mah teh kumaha disadana da cara ngadenge dek mah. Aya wae Hamuing, amuing. Yap ka dieu kitu Kakang seuing ujang. Oh saek mangga. Akang. Euy. Nah, eta cek Bapak ulah tisen teh hiburan atuh kadinya. Ulah, naon? Urang hiburan euy. Pahipun Raja Astina Pandu Dewanata. Anu nuju tatapak napaan putrana anu teu acan medal tina kapompong. Parantos 5 tahun lamina ieu kapompong teh sasatna teu acan medal. Margi teh aya hiji pakarang anu tiasa neurak kana ieu kapompong. Nya ditapaan di ieu leuweung Krendayana. Disalebahkeunana nyata Widura sareng Semar asta jingan dawala nuju patungon. Kakang Semar ulan yap ka dieu Kang mangga ya. Nah ieu kajadian alam dunya beuki dieu teh beuki ararane Sumuhun kulaan. tanda-tanda keagungan pangeran ditemong-temongkeun mun manusia mikir maksud. Nu kita diabre-abrekeun. Minang ugana ayana gelar kesenian Sunda Purwaning urang sabangsa urang sami-sami raksa Patinggalan anu boya tang tuloba sodana tang tuloba sodana ya goda Ganza Kulaan aya pikir saon naon Gusti Widura. si horeng manusia mah ukur kahayang jeung cita-cita. Sumuhun. Putra Raja Astina anu nomor 2 ayeuna teu acan medal tina kapongpong parantos 5 tahun kan sa. Allah tos lami pisan. Kakang Panu Dewanata nuju tatapak napaan putrana. Nuju mujasmedi panginten. Sedengkeun ieu anu kapongpong teh parantos rayian deui. Oh kitu. Ayeuna yuswana 2 tahun. Leres. Arjuna Sumuhun. Nah, anu cika Yudhistira. Leres. Ieu nomor 2 acan medal tina kapongpong kan sa. Ta eta ulang mangariwa. Cing atuh Kakang Semar ngadoa kaya Kakang Semar. Sumuhun. sareng seni budayana sangkan seni Pak Haji Sidik budaya urang sami mulana Sang Surya Madak Diweksa kalangan aling-aling Ucu kulaan kulaan. tadi ge parantos kakuping kuwa kasauran Gusti Widura. Sumuhun kumawa. Ieu dia kajadian marsapada dina waktu ayeuna teh ujang. Leres. Ku ararane Ucu. Sumuhun ayeuna teh kuasa araran. Margi ieu kapongpong anu teu acan medal teh
teu aya hiji pakarang anu teurak ujang Sumohon. gaya nu mampu malah disaemarakeun saha anu kagungan pusaka saha anu kagungan bedog pedang jeung sajabana pakarang-pakarang titinggal baheula kabeh eueuh nu mampu Oh, eta kuliah-kuliahna kawompong waduh kita. Ulah. Amuing Sumohon. Langkungnya nu mawi dina rasandi wa Akang Ilahi ngajaga di leuweung kerendayana ieu dipalih tongoh nyaeta juragan Gusti Prabu Sumohon. Pandu Dewanata nuju ngajagi nuju napaan putrana Oh, rupina menuju Mujasmedi wae. mudah-mudahan Itu aja aya jalan keluar cing jang kumaha wa kulan oh tamah ti isun ngaran di leuweung ucu lamun puting nu kadenge dengan ukur cicir ciang-ciang nya hap-hap wani tak ari hap-hap mah teh kumaha disadana da sana ngadenge dek mah aya wae hamuing yap kadieu kitu kakang seuy ujang osaek maka akang euy nah eta cek bapa ulah tisen teh hiburan kadinya ulah naon urang hiburan euy kan bae urang ulah ka bawah bingung Gusti sejak sumuh ka pangeran sejak lemah kumaha Allah ya kaloyong we akan nama bulan di pawanangan para runtun baik kasadaya kumaha di pawanangan pagelaran bayang kuduna jadi pantra kasadayana sami-sami kulan sasana ulah nyieun om kumis hitam Allah dekawonan sing uyuh sabilulungan kang dharma sing uyuh sabilulungan kumini rung kadang tinggal bangsa soyo Boro diri teh kadang nuku desanya leukeun paling ngeureuyeut ti ginandan sedang cobek ti ginandangan pacuan warek haram pinanggi gagah abah kedok mamiti pinanggi gagah Kulurang lilitan asep dampah tang tumok kamalina ratusan make aturan ku aneh sakala hari geus dengar Pulang anu utama Pak Haji Rahmat Allah saya Budi